artis ya teh. Harusnya tadi lu tanya lah, wa artis ya teh gitu. Gelo anjir. Artis ya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa, Kata Pandai sareng abdi Reviana. jeung Abdi Amadeus. Selain sangat abdi nyaeta salah jeung Nabila Salma ayeuna tos aya di Depanas Dalam bade ngawawancara salah sahiji panulis nu kawanah di Indonesia. Bade terang saha eta? Yuk langsung ke lokasi The Panas Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepangdi sareng abdi. Siap. Dina acara warta ieu. Dina kesempatan ieu abdi bade ngawawancara salah sahiji panulis anu kawanuh di Indonesia, nyaeta Bapak Pidi Baik. Kumaha Pak Damang? Alhamdulillah 100. Langsung aja dimulai wawancarana. Nami lengkap Bapak teh saha? Upami Bapak asli mana? Pidi Baik Bandung. Siap. Kumagi Bapak jangan menulis kata nabi ngadaduhan di profesi So, apa mah? Ngabantosan nu kasurupan. Apa mah seueur nyanyi nya. Naon deui sih? Abi teh naon deui? Ngagambarnya. Nulis sareng naon deui? Naon deui nya? Ya ibadah sih langkung lama. Keserian. Ibadah. Siap. Kumaha perjuangan Bapak? Wawancara. Terus Kumaha perjuangan Bapak tiasa janten penulis anu hebat di pikaresep ku masyarakat ayeuna? Berat. Ente sih biasa. Nulis we unggul. Gini, abi mah tara hoyong terang teori-teori nulis. Abi mah nulis we pokona mah. Soalna abi mah sanes penulis profesional. Abi mah jalmi anu nulis gitu. Ari anu profesional mah kan udah memerik ide di break deadline. Abi mah teh yang abi we gitu. Abi mah teh profesional, jadi amatir. Jantan abi mah bukan penulis, tapi orang yang jalmi anu nulis gitu. Bisa jadi nulis teh biasa disebut abi nyerat teh karena teu aya pagawean gitu we. Jadi seueur waktos. Coba nanti. Masalah Bapak terkenal ku judulna Nomik Sapertos Ganteng Molan Asduna Alkitab Dilan upami tiasa terang eta Bapak gaduh inspirasina tina di mana? Ari inspirasi mah teu ti awal, inspirasi mah anu kedah aya mah nyaeta ide hoyong nulis. Tah ide mah hoyong nulis. Ngertos teh? Saya aya ide hoyong nulis. Nah, udah itu namina ide. Lamun inspirasi mah sok kapangi di tengah jalan. Oh, abdi yang nulis we sangeunana gitu. Kayak di tengah jalan aya ide, aya inspirasi. Jadi lamun ide mah minat. Oh, ide, orang yang nulis. Nah, itu ide. Gitu. Ari inspirasi mah sok muncul di tengah jalan ya. Sok mandi. Ayeuna saya rumor Pak anu nyebutkeun yen novel di lantai nyaeta cerita hidup bapaknya Lira leres rumor eta teh atau napi hoak kungkul Pak? Ada eta mah teu kedah terang oge apa cerita nyata atau henteu nu penting mah kan rame we kitu nya. Ari cerita nyata henteuna mah da teu penting atuh nya. Engke nanaros ari cerita Pangeran Panonggoro teh nyata tuh henteu geus pahlawan we gitu untuk lami-lami teuing gitu. Siap. Nya, nah gancang. Ya. Pekawis novel Pak, biasanya Bapak butuh sabaraha lami kanggo nulis hiji buku novel khusus nama di lain 19 Salarosna mah ngadamel novel, novel mah tiasa saminggon ge tiasa. Tapi kan abi kedah ameng hura-hura, poya-poya gitu. Eta teh kapotong kuno karari tungkul. Janten abdi kan kedah manggung sareng band abi nya Depanas Dalam. Kedah nongkrong, kedah janten we rencangan abdi mah da sok ngahalangan abdi nulis sebenarnya mah. Jadi ngalobrol gitu.
Tetiasa dipastikan gitu sabaraha lami tetiasa. Salaras nama tiasa sabulan biasa. Tapi karena keperyogian dan tenang kepotong-potong gitu loh ya. So, nanti Kumaha tips Bapak kanggo penulis-penulis anom anu ayeuna nuju bajuang merebutkeun hati masyarakat sapertos anu Bapak lakukeun ayeuna? kada berkarya soalnya amun kayak barudak marane pasti hoyong artos tapi anu penting bagi barudak maneh mah nyaeta rasa bangga saha ayahna teh saha ibuna teh bener tuh sadaya ingat barudak maneh engke pasti hayang duit tetapi barudak maneh lebih hayang boga bapak anu bisa dibanggakeun gitu. Boga indung anu bisa dibanggakeun karena eta menjadi harga diri bagi keluarganya menjadi harga diri bagi dia di teman-temannya ya. Langsung we. So, Kumaha pendapat Bapak ngeunaan masa depan dunia sastra di Indonesia ieu? abdi mah teu ngaragapeun dunia sastra sih. Sanes urusan abdi mah sanes kurator, sanes pengamat. Abdi mah nulis weh. Abdi mah nulis pemotoran. Jadi Nah, eta kedan terang jadi saha abdi teh, saha kamu teh gitu. Kami nulis we, geus tong ngamat-ngamatin nu lain kana teh stres hidupan teh. Jadi asam lambung. Ya. ya, atur nuhun Bapak karena segala waktosna. Sami-sami. Kan biar mah mah tah plastik teh. Siap. Bapak aya hiji deui. Salam. Perkawis band, Pak. Sok. Cuma mangga Depanas dalam teh hasilna naon gitu. Depanas dalam teh nyaeta akronim tinu THE-nya D-nya ateis. P-nya paganisme nu nyaremahan dewa-dewa teh geuning. Nasnya Nasrani, D-nya Hindu Buddha, lamnya Islam. Depanas dalam teh kempelan tinu berbagai aneka ragam keyakinan, tapi tetap orang teh kudu bersatu atunya da orang teh sami-sami manusianya meskipun berbeda-beda keyakinan. ya. Turun Bapak karena waktosna. Sami-sami. Saperantosna mung sakitu wawancara tiap bisa dia. Kamu bahasa Inggris satu. Ya. Siap. Mugia Bapak dipastikan kesehatan sareng kabahagiaan selalu. Amin. Amin. Ya, pamirsa sakitu wae anu tiasa dilaporkeun ku abdi. Abdi sahlan amit mundur diri sareng rerencangan abdi Nabila Salma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kasahlan sareng Nabila anu geus ngawawancara. Mun sakitu warta siang ieu, muga-muga urang tiasa tepang deui di lain poe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasahlan sareng Nabila anu geus ngawawancara. Sakitu aduh lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa Patepang deui sareng abdi Reviana. jeung aing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wilujeng siang pemirsa Patepang deui sareng abdi Reviana. jeung abdi Amadeus. Promosi pandal ya, guys. Kampung Nasional. KPA. Kenapa susah fokus? Coba pakai flash. Bisa nggak? Coba Sevi kalau lagi marah gimana? 5.000 deh. Receh, haha. Kok receh deh, yo. Kayak lu receh. Wawa kembali. Jadi keren. Ih, tadi kan udah deal. Follow Debil Deals. Oh iya. Follow Debil Deals. Kalau mau diskon 10% pakai kode promo Wawa. Oke, juga. Ya udah buat